Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinten ieu urang sadaya tiasa patepang deui dina visual media basa Sunda. Materi anu bade disanggakeun dinten ieu nyaeta ngeunaan bacaan anu aya di buku paket basa Sunda halaman 64 dugi 65 anu judulna Usum Hujan jeung Halodo. Urang bahas sasarangannya, mangga dikawitan. Ari nu disebat usum hujan teh dina bahasa Indonesia sami sareng musim hujan. Upami usum halodo dina bahasa Indonesia disebat musim kemarau. Sakali deui nya, usum hujan nyaeta musim hujan. Usum halodo musim kemarau. Mangga sadayana dibuka halaman 64. Di urang teh aya dua usum hujan jeung usum halodo. Lamun keur usum hujan, sok loba cai. Eta cai teh turun ti langit. Bisa nyuburkeun taneuh jeung pepelakan di bumi. Bisa oge cai hujan jadi ngaruksak, jadi banjir jeung longsor. Nah, di kita di Indonesia ya maksudnya ada dua musim hujan dan musim kemarau. Ketika musim hujan banyak air. Air tersebut turun dari langit, bisa menyuburkan tanah dan tumbuhan yang ada di bumi. Bisa juga air hujan itu merusak, bisa menjadikan banjir serta longsor. Loba jalma anu kabanjiran jeung kalongsoran. Nu matak loba nu jadi korban banjir jeung longsor. Utamana nu aya di wewengkon handap anu taneuhna babari longsor. Banyak sekali manusia yang terkena banjir dan longsor. Yang biasanya menjadi korban banjir dan longsor yang biasanya ada di bawah ya, atau yang biasanya tanahnya itu gampang sekali terkena longsor. Beda jeung usum halodo. Hawa karasa panas, taneuh loba nu bareulah ku panas panon poe. Pepelakan oge loba nu paraeh, teu subur siga waktu usum hujan. Walungan jeung situ oge loba nu saat. Loba jalma jeung sasatawan nu kakurangan cai. Jalma oge jadi hese neangan cai keur nginum. Berbeda dengan musim kemarau, hawa terasa panas. Tanah banyak yang pecah karena panas matahari. Tumbuhan juga banyak yang mati, tidak subur seperti ketika musim hujan. Sungai juga banyak yang kekeringan. Banyak manusia dan hewan kekurangan air. Manusia juga menjadi susah mencari air untuk minum. Usum hujan jeung usum halodo teh gede mangpaatna. Lamun keur usum hujan, sumber cai jadi leuwih loba. Cai ti gunung sok tuluy ngocor teu gampang saat. Kitu deui hawa karasa leuwih seger. Musim hujan dan musim kemarau banyak sekali manfaatnya. Ketika musim hujan, sumber air menjadi lebih banyak. Air dari pegunungan
kembali mengalir, tidak mudah kekeringan. Begitu juga udara menjadi lebih segar. Ari keur usum halodoma, henteu loba jalma anu jadi korban banjir jeung longsor. Jalma-jalma oge gampang ngalakukeun pagawean, sabab teu kaganggu ku hujan. Lamun urang popoean, naon bae oge sok gancang garing. Cai, bumi, jeung panon poe teh penting pisan keur kahirupan manusia, sato, jeung tutubuhan. Kalau sedang musim kemarau, tidak banyak orang yang menjadi korban banjir dan longsor. Manusia juga gampang melakukan pekerjaan karena tidak terganggu oleh hujan. Ketika kita mempunyai jemuran, mudah untuk menjadi kering. Air, bumi, dan matahari sangatlah penting untuk kehidupan manusia, hewan, juga tumbuhan. Kukituna manusia kudu bisa ngajaga lingkungan alam. Sangkan cai tengah balukarekeun banjir. Dina usum halodo moal kakurangan cai. Bumi bakal tetap subur keur kahirupan sakabeh makhluk. Oleh sebab itu, manusia harus bisa menjaga lingkungan alam agar air tidak menyebabkan banjir. Ketika musim kemarau, tidak kekurangan air. Bumi akan tetap subur untuk kehidupan semua makhluk. Tah nembe parantos kasanggakeun bahasan teks usum halodo jeung usum hujan. Ayeuna hidup kagungan pancen kangge di bumi. Nyaeta pek tulis dina buku tulis 3 kautamaan usum hujan jeung usum halodo. Sapertos biasa, tugasna tiasa dikempelkeun ka ibu guru ngalangkungan WhatsApp. Rupina sakitu wae anu kapihatur. Hapunten bilih seueur kalepatan. Insyaallah minggon payun pendak deui sareng materi anu salajengna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.